giring urusan teh kadang-kadang bangsat diperiksa ku bangsat diadukeun anak ku bangsat. Bener Kang. Bangsat. Garong diuruskeun ku garong nu ngadukeunna bangsat. Nah, bawas nu harareueuh we. Nyata kitu. Tungtung nama ka itu nama bagi hasil. Secara memeh pangabutuhna nepi ka daek geuning apruk-aprukan ka kampung-kampung ngadak-ngadak di Amis Budi ngadak-ngadak bager berehan Harita. wajarkeun teh silaturahim dijieun kedok. Ujung-ujungna minta didukung ai geus gek mau dina kursi wah kada culang cileungeun jangan palingeun. Kadadak parangan kopot teh Kang. Pajarkeun bakti sosial. Dan sekali-kalina Ari aja masjid yang dibagi sejadah efek teh eleh geuning ngadu dicokotan deui sejadah teh. Lain eueuh ka era aja Kang teh. Geus areueuh ka era. Leung aya kitu mah yum eta nu garelo. Nu teu jadi garelo. Stres. Nu mata ku kituna ge geus kaciri ngomong engke geus jadi. Oh, gitu. Nya. Dalain ibadah sedengkeun ceuk pangeran wa maholaktu jinna wal insa illa liya'budun. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lintang tipikeun tuh aya garan-garan ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salamet dadunya jeung akhirat. Tuh Itu propaganda. watak palsu kabeh oge wah. Palsu Kang. Aya dek bener di salah saurang didengkek ku saralah. Didengkek diharamat ku saralah. Digarulingkeun geuning aya nu bener salah saurang oge. Tungtungna anu digulingkeun jadi pasukan sakit hati. Jadi oposisi leheung lamun oposisi keur kepentingan negara mah datina nyeri hate initna. Initna datina posisi mun pambukaan. Tina geuring pikir. Lamun panginitan tina durukan sing sapertos Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kumaha ari Kangjeng Nabi? Kaluar tina durukan teh teu kaduru. Teu kabakar. Tiis we da initna tina tiis. Lamun initna tina tiis hate bersih hate pitulung Allah datang yan narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Kan kitu lin. Sok tanyakeun ka Kang Ayub. Tiis. Benar. Teruskan ka Ustaz Ayub dah kitu. Umumna mah api teh panas atuh jadi tiis. Gitu. Borokan teh. Ieu mah ngadon dikedokan ku agama Islam ngrepek kaituna jadi syaralah. Dipapaesan ku Islam teh. Dikedok disarimut geuning. Disaru. Ya ayyuhal mudasyir. Ai mudasir asanya teh mudasir teh. Jelema nu disimut. Oh, mudasir. Gitu. Mudasir teh. Hum bangkit maneh. Pak Anjir, elingan. Eling. Sekurang sunah mah eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa ana soka sasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan diri anu kacinciriki. Ingat kana kodat. Gitu. Kurang kumaha eta pepatah urang Sunda. Benar. Nggak ada pokoknya gitu didenge kuliang pedut. Lain arah lain mah kejadiannya kieu. Pusing iya. Leung aya pribadi mah rek kitu oge da ieu menyangkut atuh kasalamatan negara jeung bangsa. Eta nyangkut sararea ieu teh. Nyangkut umat ti luhur nepi ka handap. Nu matak saha nu rek dituturkeun ayeuna nu matak geuningan masyarakat teh butuhna teh ku figur Dawuh pamuntangan. Dawuh tuturkeunana eueuh piliheun tanganeun.
kadunyaan teuing kakonengan teuing jadi si ubud padahal cing saimbang da ku pangeran ge geus dibalan geus disarwakeun geus diimbangkeun baheula leuweung sacana di jararaga pan awet we ku pamali ge sieun jelema baheula mah bener ari ayeuna saprak dijaga beak ledis eta geura poek pikir ku sia bener jadi loba pager makan tanaman pager makan deui nya bener Kang baheula malestari we leuweung teh si karacak ningang batu laun-laun jadi legok eta oge dina positif aya dina negatif aya positifna nya negatifna ayeuna heuh sanajan satangka dua tangkal ayu ngapoe mah beak dan gunung je beak ini kena yang ngapoe mah ku gunung-gunul oge engke tetah serepan cai hujan teh moal kaserep moal biji sirah cai sedangkan cai teh pan keur kahirupan urang sararea sumber cai kulo bada tatangkalan nya bener paribasa teh keur guripna nu hirup wek pikir paribasa ini perebut proyek ning ka itu nama wah nu pugu maroronjangnya kan proyek cek aing oge tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ulah nepi ka putusan ulah ngan ukur kulutus hungkul yu aya nama urang dara remo sararea pan teu meunang bareng demo na anu positif teh demo ya eta demo teh ngomean ieu leuweung kan kumaha lamun pasantren anak buah di pasantren teh aya kada 200 na sok datang ka bupati menta binih kai abringkeun hiji budak pasantren cenah melak 5 tangka dina tanah saha we bener kai gede manehna gede keur manehna keneh mun guru sakola SD ieu sabaraha urang sok minta kai da baheula mah dewek keur zaman sakola SD dewek makan aya carik naon di dieu ngaranna tanah anu dibikeun ka desa teh naon ti pemerintah teh bengkok amun di urang mah carik carik di ditu mah bengkok di dieu mah di dieu mah betekok kan bengkok teh dibikeun ka barudak sakola baheula mah cenah dipelakan melak jagong diajar macul baheula ngulakai ayeuna mah lain bengkok teh dijualan di nah make geprok ai gawe geus eureun ai bengkok dijual keneh ngarep aya teh nu kitu heuh nah make sarurak nah aya urang dieu nu kitu muluk daun nu ngarewosan aing mah ngomong heeh asup atuh sarua tuh jeung di ditu sarua jeung di Bandung kan dijual malikeun sarua enek teh program bupati kan tangka kai teh pan program bupati teh mulak teh tangkalan teh program pepeling program pepeling teh geuning saur Bapak Bupati Kuningan pengantin peduli lingkungan teh nya di akadan kedah anak bibit kitu bibit jelema wungkul ulah bibit jelema wungkul bibit kai ene mah bibit kai anu namahan teh bibit jelema bagingan kitu tah ari bibit kai ge areuh bibit berwit garunya aja bibit berwit panyakit ge pan ngaranna alalanyar aya mah maka jeung aya flu burung flu babi cikungu nya cijapati diabetes rupa-rupa baheula mau ukur jangar we penyakit kaki gajah da baheula mah euy umur parete 6 bulan sataun teh 2 kali heeh ayeuna mah umur parege diponokeun 3 bulan nu matak umur jelema teh pararonok ayeuna mah heeh bangsa urang da geus poho ngadahar kulub sampeu kulub hui kulub suuk di kota mah ayeuna geus hamburger hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin Donut hotdog pizza nya muni gengsi geuning camui geus teu apaleun kana keremes wae lain ulah pek wae
bagi mah ngan ulah nepi ka kacang lupa kulitnya eta boro-boro jati kasilih ku junti oh bener eta kitu tah numatak bapak hajat yang nyuguhan kulub hui kulub supaya orang kembali ke semula ke tradisi back to basic teh naon batu bensin teh naon akang lain batu bensin back to basic teh bahasa Inggris ya belum oh back to basic teh kembali ke semula batu bensin sama dengean teh udah jauh tina back to basic karena batu bensin kembali ke semula teh balik deui kana tradisi urang sadarea mulang ka asa teh cek urang Sunda mah kebo mulih ka kandangna muncang labuh kapuh mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk bahasa Arab makana ala makanya benar aya makanya ala makani tuh benar bahasa teh araraya itu setiap ala kudui ka ituna mun ceuk urang Jepang mah cang kudu meureun ya jauh-jauh teh nyamuk kana cang kudu atuh sia mah aing ngomong hayang tapi kan mana karap sia mah sina paling teh taler eta muni asa disada we sia ngomong teh muni eueuh arahanana lamun ceuk globalna pisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun mun ceuk si tukul kembali ke laptop tuh itu nya pikeun ngajaga atawa ngurangan urbanisasi kumaha Kang naon sih kayak urbanisasi kurban warna jagung geuningan tuh udah jauh siapa pemikiran deh eta tidak masalah lagi kurbanisasi gitu urbanisasi belum ya urban siapa jadi panayagan temen gaul pisan nah di dia kasenian teh kudu adaptasi jeung apresiasi teh namun teu kitu tinggalin kudu bisa ngigelan nu matak aya sabagian jelema wah cenah wayang teh deui pareum mainna mah aya sabenerna lain wayang anu pareum apresiasi nu lalajo nu naek nu ningkat dalang tinggalin jadi eueuh nu lalajo jadi we eueuh nu lalajo sakurang-kurangna kudu saimbang jeung apresiasi teh kudu balan anu lalajo besar jana umuril auli naon khairul umuri au satuha naon teh naon yuk tengah-tengah alusna perkara teh tengah-tengah sigar tengah tuh dan nu tengah nu ngeunah mah ulah lawan pangna nepi ka diwalimahan teh nu tengah manggu ge tengahna nu nya benar Kang dewek aprak-aprakan di Inggris makan eta antusias kana seni wayang golek urang Inggris sing horen merdeka anu geus sakitu ratusan tahun maranehna teh geus bosen geus jenuh nempok modernisasi benar balik deui ka tradisi maranehna teh pulang kembali ke tradisi nepi ka ti UNESCO mah ayeuna geus mere tanda penghargaan kana kasenian wayang benar nepi ka UNESCO mah ngirim unggah tahun keur keperyogian kesenian wayang sa Indonesia ngan ka dewek can nepi can pernah nampi akang teuing ting di mana nyangsangna ting di mana bek mere hajat meleg gitu aing mah teh naon ting di mana menetna bener cekolot baheula mah kieu ye maka ujang kakara bakal hirup mulus rahayu gemleng salamet mun sararea ti mimiti pamarentah nepi ka rakyatna geus dialalangir di pancuran Talaga Arum di mana Talaga Arum teh teh daya saneanganana ai talaga teh puseur lain waduk Dharma talaga teh puseur pancuran teh kokocoran ngan kokocoranana menet jadi duit keur karayat teh di pararanat di luhur teu nu kana sakuna eta we raskin dibagikeun teh ka dulurna we wungkul ka barayana geura pikir pakai keprok nama kayak kareprok nah ya gitu di dia sugan teh di ditu wae
duit BLT dua kadulur lain itu euy-euy nya kieu. datang teh beas ini jual ke tukang surabi. aya duit BLT terata Nu hak narima kalau saya dawuh. Lain teh sieun-sieun nya teh kesap karuhun baheula kumaha melak lampah beunteur ku urang ulah ditiru podoh barang hakan cacing ngarengkol di santok teu nyahoeun di jero aya useupan padahal pepatah teh eusina mah eusina mah mun di pikiran mah bener ulah nyanyiina wungkul atuh eusina eusina ulah nurutan lampah beunteur heeh gitu gara pek pikir komprokonya nya Jama kudu rea batur. kumaha cenah cing tarik ada di cing tarik baremi Ari kudu nama utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titip kenya diri budi akal lantaran ti pada jalma gitu nya eta pe patah aya dina Qur'an dina hadisna aya khairunas anfa'u minanas kumaha teh ka hukum limnas heeh jadi hartina teh cenah ceuk Ustad Ayub jadi panghade-hadena jelema anu aya manfaat deui ka jelema oh eta teh kitu bieu sarua jeung lagu Adedi oh nya bener Kang aya cing canggeling manuk cingleung cineten pros ka kolong Bapak Santar buleuneng sakapeung mah teh ngan ukur sakitu kadengena padahal cing geura eling teh mun dimaknaan mah cing canggeling manuk cingleung urang teh cineten we di dunya teh datang sorangan balik sorangan diboehan ge kudu hirup lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup tuh buleuneng di bulan saneng-neng nya bener ka kolong teh ka kuburan ngeploskeun hari ieu aya geus nepi ka kuburan geura kakara di papatahan mayit mayit erek dikubur pisan ieu mah harewosan engke di mana 7 lengkah anu ngubur geus arinit bakal datang 2 malaikat nanya ka maneh man grainit man rebuka bandar moka saha pangeran maneh jawab ku maneh mayit Allahur Rabbi padahal lamun mayit ngajawab mah ngagajleng manehna sok ceuk mayitna teh insyaallah juri goblok Aisyah kuduna nu kumaha ditakilan teh Kang ada eueuh dina Quran oge eueuh kitu Kang tapi jangan tah nu paeh hatena takinan mah anu keur paeh da kadang-kadang jelema teh aya nu hirup tapi hatena paeh paeheun teu bisa usaha ka itu ka dieu sok harewosan paeheun pikir tah eta tah nu kudu diharewosan mah lain mayit pada banget deh nya daud baheula teh dina zaman Belanda teu meunang nyaritakeun hukum nu sabenerna bener nya kapaksa kulantaran meureunan loba jelema di dinya kapaksa we simueung ngaharewosan mayit padahal kan nu hirup teh tapi nu paeh teh hatena oh nu paeh teh paeh pikirna mode caang beurang teh caang tapi ka imah dewek loba nu datang da identik geuning dalang mah disangkana teh dukun paranormal mawa cai muli aku cing cenah padalang abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe ngomong kitu teh heeh bener kan cing oreng poek hatena maksudna mah ta eta talqinan la ilaha illallah padkurullaha dzikron katsira dzikir nu taya watas wangeuna nya bae pikirna bener mah komo di kampung nu jauh makan imah nengang paeh tatangga ngan opatan nu datang teh ai paehna magrib rek dikuburkeun kagok dikubur peuting da tunuh diisukeun tuluy dikemitan ai urang kuningan naon disebutna ngaheesan anu paeh teh nungguan melekan lek-lekan
malaikat kemit orang itu teh kemit di urang di dia mah malaikat anu tiluan makarerek sare nu urang mah borangan sieunan sieun jurig teh sieun mayit nyaring tukang rebab padahal mayit teh tengah puting teh jauh jurung gunung kolonang ngadeukeutana nu sarare tuluy dibilang 1 2 3 kan ku 4 memerong mana yang mati sare eta nu saurang deg-deg kalau nang deui mayit mah goledag geus sare deui da mayit mah ngomongna rada ngiru eta nu saurang eta nu teu sare teh kabeneran di juru teh aya dipan asup ka kolong dipan kitukeun sprayna teh tutupkeun supaya ulah kaciri bener jam 2 peuting nyaring deui mayit teh jurung gunung kolonang kanu sare teh dihitung deui 1 2 3 ka mana hiji deui nempo mayit teh di juru teh aya dipan kolonang ngana dipan teh mayit dibukakeun reganana teh nyumput ada mayit alah nepi ka ngisingan maneh eta di jero dipan da mayit nyumput wah teh eta taina dibawakeun ka mayit alhamdulillah cenah roti bari dihakat roti bungkus waduh da dongeng rata-rata pae hari ngomong sok rada ngirungnya ada terang ngomong nu pae bukan yang rata-rata nu teh oh yang penyaksian aja dongengnya halus itu naon ulah lawora deuleu hari sunah halus aya deui dongengna aya dongengna teh mah nu tah harita teh barang rek dikubur isuk-isuk teh oh benar mayit teh geus diboehan guretek teh hujan gede atuh teu kakubur da hujan aya we nu balik usaha nu balik usaha teh kahujanan juga jeleng eta kakuburan anu geus meunang ali teh kahod-hod ngiuhan kieu di kuburan kulunyung teh malaikat duaan man rubuka abdi mah nuju ngiuhan malaikat katipu goblok cenah teuing oge nurutan almarhum Kiai Haji Gojali innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh teh kitu nya jeung kaituna bala wargi sadayana kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sim kuring dina danget ieu nyaeta dihaturanan linggih di piwara ngaos ku patatang tayana ari maksudna mah dina raraga syukuran wireh putrana parantos digusaran mung setiap-tiap aya syukur tangtos aya kupur nanging ai soal kupurna mah engke we sanes waktos deui manawi patatang taryana nabeuh deui rata-rata jelema di alam dunia teu nyaho ngaran teu nyaho dirupa seperti kana taud apa ngan teu nyaho rupana kumaha jeung migawena taud hari audu teh asa tina kecap awada naon margina harokatil wawu ilal aini jadi harakatna wawu ditukerkeun kana ain pasoropa maka surup audu ai akbir teh ya Pak Gojali tah cika ing oge
hari nu dipikah hayang ku jelema kagungan Allah di udang-udang tapi kanu boganan teu wau seperti ayeuna nini oge geuning ayeuna mah geuningnya isuk-isuk teh cing alacir maksudna mah olahraga hayang manyangkeun hirup bari make jeung calana panjang beuni percis bebeging lulumpatan maksudna mah hayang jag manyangkeun hirup nganjeng nu boga hirup teu wau tadi dieu cilakan tanya gitu benar harus aing mah eureun jadi dalang dakwah bisa aing mah kabula kabale sakabale aing mah Mending ada dakwah murah mulanya. aku mau dakwah nama maha ada beban dah mah tuh Bener. kita aing oge ka dalang Cecep Supriyadi keur sohor baheula dina surah Rahwana atawa dina ngomongna pamandruna pamankumbayana anu mawi dihaturanan linggih ku diri kula sadaya euy alah benar sadaka aya sanes kaula teh nyaeta bade ngahaturkeun rebunuhun lakasa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana panggir kula aduh benar bisa aduh anu mawi pun mang dina waktos ayeuna jelaran ngawayang teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasi di Jeleko aduh dalang Ibrahim baheula kitu euy kita ngawayang beurang tuluy aya nu kaul kumaha mun urang mah ku pidato para wargi eta si kuring teh sadayana ya hapunten kaul teh mung dugi ka dieu kitu ieu mah kudorna nu mawi pun mangawayang teh ayeuna seueuran anu bade kaul bade diteraskeun ku Haji Kosasi ti Kulalen ampun eta pidato kudorna uni aduh Gusti Akang mah sabala katurutan teuing lah. Lamun jamar media naon jamar media ngadongengna mah bisa aduh dongeng tunggal. apa kacapina eueuh wah sama suling ya alah kamu juga lah dina waktu ayeuna ngecek geuningan urang geus di nepi ka palabuhan ieu umur teh nini iya sushi caritana itu nu budeg jeung nu budeg bobogohan bayangkeun grepek nu budeg jeung nu budeg keur cicing dina saung akan ngerasa bagja barina sugema ayeuna bisa patepung lawung pamprok jonghok di saung bonteng nyai padahal akang teh lamun peuting tega kana sare beurang tega kana dahar leuwih waas akang lamun lumpat ka tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeling bohong demi Allah nyai ai eta ngajemil dina enung sampean teh teh kutil sanes naon kutil oh
manawi teh kutil. Bayangkeun anu budak ieu mah jeung budak. Aduh ampun cing. Ari maneh aki. Ceuk si Nini kitu teh bari ngiser diukna, bari ngalaan sisig. Ari maneh bet melong wae ka aing. Tarat-tarati sasari. Heueuh sabenerna aki teh inget kana lalampahan baheula keur ngora. Keur bulan madu basa urang geuning bobogohan di kebun bonceng. Kira-kirana ieu maneh lamun siapa temon hees jeung aing ayeuna di bawah hees kira-kirana daek maneh ini. Oh, rai sugan teh aing wae nu hayang teh. Maneh kejodohna. Aduh. Hayu atuh. Dor we caritana si Aki jeung si Nini gatrik. Aduh, eta si Nini nepi ka ngejerit. Gusti, sia teh Aki alah. Naon sia teh kawas gadis wae jeung ngajerit. Lain aing mah kaget deuleu sia. Kaget naon nih? Eta sia jadi gede kitu. Kor lain gede goblok nilep kita geuning. Siapa mah? Aduh ampun. Aduh. Aing nilep teh jadi 3. Atuh pungulnya gunung. Alah ampun. Alah. Alah. Nafsu kapegung meureun si Nini. Cek aing oge ieu tong sok aya kahayang sia teh. Sakira-kira geus teh bisa digunakeun mah. Tuh turutan deuleu si Atang tukang pedarengong. Keun bada ieu mah Nini ka budak ka Atang. Oh, ka budak. Susah sisi teh. Meureunna eta Nini teh bibigna. Oh, manehna mah dalawa pangalaman ka itu beli jamu-jamu. Aing pangbalikeun irek. Caritana eta si Aki boga we ladang cau meureunnya. Init manehna ka itu ka buah dua. Meuli jamu-jamu jeung irek ke pasar. Buah dua. Balik di pasar, sapoe 2 poe manginuman jamu si Aki si Nini nginuman irek. Meureun hayang jadi gadis deui. Geus saminggu eta si Aki nginuman jamu-jamu wae ngoret di buruan. Ai dorana ngageduk-geduk ka dieu meureun. Heueuh asa ka gadil-gadil jo pudeg-deg we. Oluh ngebeling atuh. Dipikak itu tawa-tawa. Wah. Nepi ka ditangguh ya tuh. Waduh, cul pacul. Nini dulu ieu aing. Aduh. Eta we si Aki demonstrasi ngajingjing teko teu kuleungeun. Ku ieu we kitu tah. Kap. Mukakeun pantau teh. Pot. Megat angkot. Henteu kucuruh teu kieu. Kieu we kahareup teh kudu. Ampun. Banyak oke Cuk si Nini teh alah oh wae. Hayu atuh. wah cerita negor we. Gatriknyaan ayeuna mah. Wah. Basa eta mah pan si Nini nu ngajerit. Si Aki anu menunggu seak. Tobat Nini. Hebat dulu muni hese kieu. Or lain hese belegug.
Gening eta samping milu ka jero. Aduh, ampun. Aing mah tenan di mimitian atuh sia teh. Kan bae. Dadongeng ngaranna ge. Atuh da mikiran ekonomi geus dieu budak-budak. Dina keur kaayaan ekonomi keur kieu goreng kajahatan teh tong boro lalaki awewe ayeuna mah geus jadi copet Aya kan. la ilaha illallah Pengalaman sigana mah ya. mogok aing mobil teh di alun-alun di kepada larang Ai kitu. megat ieu we damri Bos bus kota. kota aing dina bus teh pinu di nangtung aing oge ieu nangtung pas sedek di tukangan dewek awewe copet kabeneran aing teh make celana panjang yang ngungkul teu make kolor ai saku tobros aing teh Josup awewe teh nyopet kana saku aing marukana meureun teu molongo saku aing teh lain tamat ka hareup jokep pe marukana handphone aduh ampun didengkek we ku aing teh leungeunna teh geus nya ka eta nu aing teh kep pageuh pan ceuk aing teh sok sia mending dicerowokeun mending cook aduh alah yang ngeuna we aing nepi ka pada larang teuing kumaha da kokotna teh digibrig-gibrig manehna aduh ampun alah aduh ampun Gusti nu agung Dongeng. pengalaman Ngaranna ge. aya lalaki awewe nu boson apa sering boson ai boson teh hitut wae bunga ngalengka teh kitu we eta we ai sare ge teh puting keur tibrage kitu we bujurna teh dijodohkeun ku bapana teh jeung lalaki sarua di boson Aya. ai lalaki na mah dut kitu teh disadar teh da beda geuning lalaki jeung awewe itu teh nya Beda kan. ai lalaki mah kadang-kadang bos atawa dut ai awewe mah da jeung sinen beda itu teh Beda. sinen mah teuing beuneu tepi itu teh derek jalan ka tukang beuneunan heurin ku samping nya kapaksa nyelepet ka hareup aya nu kadupak beureun aduh ampun alah Paingan. karek nepi ka mana dongeng di teh Eta pieu. oh nu boson heuh nu boson jeung nu boson kawinkeun we da sarua pada boboheun ai kamar ngareneng jeung kamar mitoha gitu tah ciputing teh kitu we mitohana teh asa dihibur ku anak teu boga kaset oge cenah geunah ieu ge ngadengekeun hitut Asana bae jaipong. da ayeuna mah geus patemalan hitut teh ngalagu eta teh mitohana sing ararengklake di kamar gitu heeh hiji mangsa dut 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 luas bapana teh alah boas nyai pae nah atuh disada hitutna
wah melang beureun bapak ngaran-ngaran bapak ka anak atuh emrage panto kamar teh brai muka si horeng jeung peso teh meureunna ditinihan ku salakina beureun katutupan da eta mah lalaki ngagajeng teh da asa dibukakeun deui meureun manehna ge bapak nepi ka ti dagor ka dupak hitut itu dah benar itu cek aing oge benar alhamdulillah ya makan Sineng Indri Nur Oktaviani parantos di Busaran parantos rengse parantos kabagian ngahiburna di dieu nya sumuhun sumuhun doakeun ku sadaya sae sabab seni urang teh deuleu aya kesenian bangsa deungeun anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok nya teler nu matak bagja keneh dina pecing ieu urang kudu syukur ka Nu Maha Agung Bapa Hajat masih keneh secara teu langsung ieu teh ngiring ngalestarikeun seni kesenian urang khususna wayang golek sumuhun laras muga natrat jadi riwayat jadi sejarah ke kamurang kalihna nya laras bagja ceuing hirup lah naon wah sok aya urang olahraga euy urang pemanasan kayaknya heuh olahraga naon nya atuh olahraga mah naon hei ulah kaget juga ulah tenang tenang kayak gitu ulah kaget saha lain saha da aing mah geus nanya sia heuh ka dieu atuh kan kaula sepot tah aing ngomong jeung dunungan mun keueung namahan muringka lamun aya jelema aya musuh naon-naon teh lamun ngadenge suara dulungan jauh lakatei aing mah leungit aya naon kepot Kakang Semar Banar Nangka nanaonan sia teh lain eta dunungan Banar ka dieu Kakang Banar Togel hayang disiksa lamun Juragan Bima tah aya puringka tongeureus ya itu puingka kana bulu punuk aing teh eureus ya jejak ke bae keper Juragan Arjuna mah tong heureuy eta keur budak di bawah tunggu pare bae kumaha kang Juragan Bima mengebahayam teh siap Sarang hayam teh paburantak nepi ka teu ngararenog da da dijual hayamna kabeh aya leuwih wae ai dunungan eta mah nu hiji ngebahayam teh hieuh hayam hayam teh lain lumpat kalah cing jalan leungeur luak liuk kalah nyorok coke terus aya naon bot kira eta dangukeun di payunna uang bagus tah nu dagang ieu gabusna bener pot kade ringu itu dina rungkun naon ya Pak di payun aya nu eta ngorowok kade sing hati-hati ya baur anu dileuweung makanya kayaan dileuweung geus ya mohon nya kade sing hati-hati waspada permana tinggal
nya jeung uras somprak kadejang me HP biwir nu abdi geus kenal teuing Eta mah tuh. ulah kaget manusia Raja Bagong pedok teman sia teh eta sihungna butuh keur pipa we mah sapaharanna wong bagus ke antos sakena punggawa ya kasep-kasep anjeun resep nyukut marga satwa ieu tah nu bapae mun dihareup tah percis penguin atuh kasaha teh sia teh ka penguin ai bapak penguin lain tong ameh sok jadi terkenal mata kula gagabah padamu aya jelema kasep Gusti ya naon ai sugan lain jelema tanu tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema mun naker goreng patut banget goreng patut tabako naon itu buta minta bako nah ini nyebut banget nah anak-anak kisila wilujeng tepang iya Satria non wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek Jelek sama wong gendeng. sing yang jawab ku jelek aja Sok jawabnya. diajar itu kayaknya bapak Sanaon itu teh? diajar ngomong jeung ukara itu wilujeng tepang nuhun sia tara-tara we Itu wae. Nanya teh. lain emang namana teh sok rejeung anjeung aing gitu Ya. lain eta da eukeur lain nyahoan kitu teh mah komo siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam keikat budaya goblok Nya tuh. sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah situ mimitina ulah dilawan Sarwana mau dilawan. sia teh Naon ya? eta anu hideung ngomong halus disangka anu karena itunya bisa ngaromong lupa kumaha keur bae da kahayangna bungaheun teh teh ku kitu teh keun antep Bungahna itu mah bunga urang nyeri nah aing cek keterangan nu kagobruskeun kana rakat teu deukeut heula cu anak pamajikan kurang-kurang nama kurang da kudu dipaehan sia mah teu heula nah ari sia saha sampean ngarang kaula teh Sadewa wah Sadesa jeung saha aing mah nyaho Sadewa. aya eta anu tukang tah ieu anu hideung sakacamatan kuring ka RW ai kuring salemur Sadesa Sadewa Sadewa belum oh Sadewa
kurang mana-mana tedeu itu tuh anu tanda tahlil urang mana lain tak ku cawadanana lain cawadan ku apalan permana anu tukang naon haleluya beda dia mah ya naon cenah artina aku siap ya manehna agama naonnya haroskeun sawadan Sadewa anu tukang kuring Semar seueur ngaranna anu semur bangun aya eta anu diiket kuring jadi beres nyer sieun dipacok aing aya itu nu tukang kuring si anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono eta badminton sama tinju atuh wong ngendi sampean kaulah teh ti Bumi Rotau sawojat ti negara Amarta Bumi Rotau iya negara Amarta ada eta nu tukang sami ti ulan itu di mana Cicalengka Cicalengka Pak Bupati namanya Cicalengka dek kamana sampean kaula tes apruk-aprukan yang nuturkeun inung suku kaula anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula salamet lamun anjeun masrahkeun harta kakayaan maneh duit pakaian jeung sajawana Allah ya ceuk abdi ge perampok garong begal perompak mah di laut nya kita kudu bisa ngabedakeun aya di darat perampok nya aya di dapur teu ngejo teu nyambung cenah jigana lamun maneh masrahkeun harta kakayaan duit jeung sajabana salamet ngliwat tadi henteu kitu paehan bae ya an pangeus kejamnya oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu euy kalau gaya hargaan anu matak dina bah dia urang pageuhan budaya urang matak reueus ku aya pakis naon pakis teh naon pakis teh si belegu pakis geuning anu dina di leuweung ning cekrah cekro si engkis atuh teh paguyuban kisuna belegu pakis teh paguyuban kisuna dek dipasrahkeun Bapak Sadewa geura eureunnan sampean laku lampah ngarugikeun batur teh sabab cing ingat yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat ya hoes nya hoes akhirat montong nyaritakeun atawa tong dicaritakeun amun sia can apa salat getara eta nepi ka kitu jelema mamawana dengan asa pang benerna ieu meureun teh kuasa pang benerna ge geus salah jelema mah laras dicawat coba pasrahkeun ulah maksa sampean bilih aya mamalan nu teu hade ditanggung mamalan ku kaula itu mah tos ditekadan sih niatan sugana ku cara kieu teh atuh leuleuy pokona maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing apan kitu ku pangeran oge jabah aing ngodoa poe ieu bakal hasil bawa sertifikat tanah teu aya ge akte kelahiran nya nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun oh lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula laras eta mah
eta mah lain deui urusanana eta merupakan ancaman keur sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri Eta laras. sok dipikeun naon rupaha dipenta ku sampean semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga deh eta we satria teh Eta ciri-cirinya ka diri. aya aing sok galab boy apa kon wani merangaku sadewa orang wani dening apa kulanang aji mulati tegak kadenya siram rata jaya merata nyekel sabuk bilang tatu aji mulati tegak raya ajakakeun bacot dinu legas ya hei hei kepir si hareupan ku sia kejajang dek dipasrahkeun eta iket dia najis sudah dibacok saya jadukan ku abdi mundur Pak Mundur lain hiji maneh sing waspada tinggali di hareupeun rungkur ringui lah sirulit aing mana pan digadekeun sae sawios tuh abdi kan hali mundur dawala piraanan jelema hali cenah jadinya anu tara salat pada kitu Hai jurus halus. ayo kapungguh kubunya banget saya Gusti Sadewa yang sikil rung tur kakara aing aya nu rek dibegang ngalawan Biasa nama sok pasrahnya. biasa nama sok rangga Laras. Jol kenap gitu. tapi ayeuna ngalawan ieu jelema samanea ieu bisa-bisa 47 manea Pasti ieu mah ieu. hei batur ayo Aku mujang. halus jujurnya euy lain jujur cucungik ieu masih Jujur. naonana si Sadewa sia kuring guruna gurunya ya ai muridna ai gini ai guruna kuluh pan kitu murid mah geus jadi presiden pan guru mah ngerti sekolahna iya dek mana sih dek baru kena buat diudak alah sia baru kena murid cepat tu iya jok sia ayahnya diberi kaji kepada-pada alah sia balik deui aduh ai suka jadi udak alah balik deui aneh euy lain mana kakara aing boga musuh soleh biasana mah da terus kabur Dia membakeur. Bager balik deui euy. Geura tingali geuraja geura tingali. Geura anjing atuh. Geuraja geura tingali geura. Tuh kali geula. Aduh make jengelek. Ini eta cici. Saat dirinya balik deui teh geuraja geura tingali geura. Geuranya geura. Nya tuluy jeung nya. Goblok gitu aing. Mau ditangkap aja mah. Ada yang baru kata kemana? Modal, itu si gelo. Tewak kayaknya. Aduh, dipalih dia Asep ini. Didinya Asep setan. Abangnya. Aduh. Menangkeun atuh. Alah. Ya. Nyaho di bobodo mah cicing. Oh, alah. Aduh.
lempet we kumaha mun ayeuna nya awas atuh wah Boleh ceng-ceng ke ya. Nuju sia. Kita bubungutan biga gitu. Goblok saya teh kahayang ai gitu. dengan jelemai. Ai memangna saya teh kasep. Ai ngaku awewe di udang-udang. percaya Udah merkosa. Harus juga jadi undang-undang teh boboheun. lawan itu lawan Tarik nunggu nama Pura-pura geus kitu gedena. woi atuh beres aja kamu ya woi beres akal Hebat. sayangnya ini woi gerakan naon eta teh hah gerakan naon kita ketinggalina ini mata tong hees oke saya gitu memang aja ngabalangkeun kaula tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu beres anjeun dek ngalah nyawa kaula dipiheulaan ku kaula sae orangna ingkang bakal mutusakeun jiwa raganira ke Jawa pusaka kula Dawala abdi hadir Oh, kade atuh balangan suka teh tekeuna ngagojo sana beuheung kade atuh kebenaran. ari maneh nanaonan ngomong tadi kitu-kitu tidak terbiasa Pak Ajo. lagamana teh ti jati Pak Ajo Cimuncang ya. Haji Ahmad Johara pan gitu ngomongna dek jagong Ibu Hajah Neneng nanti nya beda ada jeung urang Cikawung kumaha urang Cikawung diteunutkeun Cikawung mah lain Sari eta Sari nongen Joy gitu. urang Jatiwangi urang Burujul bedanya sama kumaha sah atuh geuning gitunya ai Sinen meureunana ai Sinen mah ari isuk-isuk pan eueuh wedakna teh nya dek nabeuh ka Kuningan pelbasa topan yang di Kadipaten nya atuh geuning atuh tukang beca nya atuh geuning Sinenake mau digoreng patut Nanti wadah. Usah ngerok berarti. Usah rangkau. ai eta geuning susuna meuni lepet pada ke sekolah dari panggung ngomongin dahnar Goreng. kemarin diganjel aku sapu tangan meureun Jaga sekolah tuh. nah geuning tuliskeun si Jenong Beres. haling dol bade urang panah eta juri-juri saya ulang Awas. bejaan si cepot ulah cicing hareupeun geus kade ulah cicing di hareupeun ieu aing di tukang dinya syukur atuh Coba dia itu. maneh nu cicing di hareupeun geuning haling sok aja ka tukang buru hasilan yang erang gobrak selamat pagi rasakeun jurig anu sok ngarasahkeun masyarakat
Ayo guys, benang pimpinan mana kabur pasti. Awas. Bulu aing kasabet. Bulu aing coplok. Aduh, ketemak dulu. Pariksa. Aya kene nih euy. Aya mata ke. Aing dewek teu ketemak. Heuh kena. Bohak teu. Nyeri teu. Mun bae teu nyeri mah. Penastika sayang tumampar Raja Bega katiir pisan ti corona atuh ieu anak buahna nungulon nungetan ngidul nungaler pabrisan kabur kan benar kengengan lempeng pisan ngana ti corona Tepat. Kageng sakupot. aduh atuh muridorna kabeh oge Percaya. dina mentangkeun panahna Anak kucang. dewek melu latihan ngunggul baheula Ya, pernah. jarak 1 kilometer nembak korek api Benang. tembak ceng Benang kan? itu udah jauh atuh sia teh si mikir di dinya nama atuh Benar kan diomongkeun. heuh tah mah eueuh teh diomongkeun ya ampun Aduh. Allah, sukut pisannya. Kemana keun teh? Aduh. Ada ulah kere. hutang pati per pati hutang wirang baya wirang Sok kanya. Bisa teu. modal sia kakenan aing heuh